Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng karangan watatangnya para wargi ayeuna teh nincak bagian ka-16. Para mitra kaum dangu, atuh para wargi ngadongengkeun perkawis Usman nu jadi jurig bongek wargi sadaya deh. Nah atuh jadi jurig bongek cenah. Bekilila masyarakat di eta tempat asa beuki geunjleung. Beja pabeja-beja deui abong kena aya paribasa omongan jelema harus alah batan goong. Nepi ka Nyi Noneng oge pamajikan Usman. Ngadengieun yen jelema-jelema pada ibur nyerebutkeun loba nu manggihan jurig bongek. Atuh teu matak aneh lamun Nyi Noneng jeung anakna ngarasa sieun komo kitu salakina eueuh bae balik-balik geus aya kana samingguna leuwih nepi ka anakna dipihapekeun kanu jadi ninina. Samalah di imah Nyi Noneng oge satiap ning hareupan peuting sok aya bae sora tanpa jirim. Kadang-kadang sok kadenge sora nu leuleumpangan dina teras jeung di tengah imah nepi ka dapur. Tapi ari anu ngaganggu mah eueuh ukur kitu we ngadenge sora nu hahargungan. Jeung sora nu nyicikeun cai tina poci kana gelas. Meni atra nyurulung ngan sok rajin aya kulanjangna katingali palebah lawang kamar mandi sok aya ngajuringkang teu puguh jirimna. Ku ayeuna pikeun Nyi Noneng sajabat ngarasa teu betah jeung sieun cicing di imah teh. Tambah loba kabingung loba kateungeuna hate ku caritaan batur. Kadengena meni asa retep kana daun ceuli. Rupa-rupa caritaan jelema majarkeun Usman munyung. Majarkeun Usman ngajahat jadi tukang babadog rarampok. Usman jadi jelema pamainan jeung rea-rea deui caritaan jelema. Jelas nama loba nu nyurigakeun ka Usman. Samalah teu kurang jelema nu sok rajin nanyakeun ka Nyi Noneng jeung kalanjangna kana naon Usman pakasabanana waktu kiwari. Dina hiji poe Nyi Noneng jeung lanjangna keur tinjerentul di tukang kituna teh keur Nyi Noneng mah sapopoe loba marung kawut hate. Awakna jadi orot deui beungeut pucet siga nu tas sudang gering. Da puguhnya eta ge gering kasebutna gering batin, mikiran perkara nu jadi salaki eueuh balik-balik. Biinot kumaha wae atunya pikeun diri abdi ayeuna. Nah mending balik wae kitu kan jadi kolot. Da papana budak geus ampir aya kana 10 poena eueuh balik-balik. Samalah teu aya surat-suratna acan. Ditatanyakeun mah ditatanyakeun atau kaunggal kekenalan Kang Usman eueuh nu nyarahoeun. Ari abdi cicing wae di dieu asa teu pararugu pipikiran jeung daun ceuli meni asa retep. Ku ngadenge omongan batur majarkeun salaki abdi. Kitu teh kieu teh. Caritaan nu matak teu geunah kana hate. Sajabat ti kitu beuki kadiekeun teh asa beuki teu baretah cicing di imah jeung sok datang-datangan ngarasakeun. Ceuk Nyi Noneng rada lumengis nyarita ka hareupeun lanyang. Mohon Neneng janten serba lepatnya upami Neneng mulih kanu janten sepuh. Kumaha di dieu teu aya nu tungon. Jalan bibi ge alim ari kedah nyalira mah sajabi ti kitu upami Neneng mulih kanu janten sepuh. Sok inggis aden sumping kena janten pisaureun deui. Tak kitu ari henteu mulih kanu janten sepuh. Munda puguh saleresna bibi ge ngaraos asa teu pararuguh sareng deui nyiring mang teu raoskeun we ku cariosan anu sanes. Jelas nama seueur nu nyurigakeun ka aden teh. Tak kitu nu dianggo bingung Kang bibi teh Neneng. Mali bibi ge upami teu rasa kawatos ka Neneng mati kamari ieu. Aya emutan bade wangsul ka lemur mung diemut-emut ku bibi kumaha Neneng sareng putra di dieu. Jadi kudu kumaha atunya bi? Tanya Nyi Noneng ngareret tuluy neuteub kana beungeut lanjang. Wios ayeuna mah urang di dieu we Neneng. Manawi enjing pageto aden mulih. Kadar eta seueur bebeletekan tinu sanes wios tong didangu teuing atuh barina oge. Da nya kitu sipatin jalmi mah tos teu model aya nu sanes katingalina raos dipisirik atawa nepi dipicua. Ningal nu teu aya kagaduh samodel diri bibi diseungseurikeun. Nu mah bibios masing aya nu nyangki kitu kieu oge keur sadangu henteu entong. Padahal sangem pangemut bibi mah anu bodoh naon untungna kitu teh Neneng. Munu disebatkeun bikasiri kana milik anu sanes atawa pinjeng sirikeun sareng ngahina ka jalmi nu teu aya kagaduh. Jalan sadayana jalmi-jalmi pada ngagaduhan milikna anu teu sami kitu. Cek biinot ngawawadian kanu jadi dunungan. Geus dicaritakeun kitu mah kakara Nyi Noneng rada marah mai.
Tesa model nuka tukang-tukang nepi ka suda kana dahar suda kana sare balas mikiran nu jadi salaki eueuh bae balik-balik. Geus kitu mah leos ninoneng ka jero rek nyokot budak anu bungsu lantaran kadenge ceurik taksiran geus hayang dahar lantaran geus ampir ka bedug lohor can dibere dahar. Kitu sotenan lain eueuh keur dahareun ngan budakna menit tibra sare ti isuk-isuk sabada tas dimandian kakara lilir harita. Atuh biinot harita terus ka dapur rek nyangu. Dua poe ti harita jelema-jelema di pilemburan meninggal lecok nyaritakeun diri. Punten, nyaritakeun dina peuting engke malam Salasa rek aya ramean wayang golek di balai desa. Ngarayakeun 17 Agustusan, sabagian kaum wanita geus dadahut dagangan lantaran rek dagang di tempat raramean. Barudak bujang meni barungah saja barek lalajo wayang teh. Bari sakalian neangan pijodoeun. Anu geus boga papacangan geus badami rek nyampur lalajo wayang golek. Boga calana hiji kameja hidi rada balege meni ditatap diusap diistrika heula lantaran rek indah hoy cik basa urang dayeuh teh mah jeung si manehna. Cunu kana waktu ningang kana mangsa ti jauhna oge para mitra harita geus wanci isa kadenge sora gamelan wayang da puguh make speaker. Geus mimiti kolot budak awewe lalaki budal kabeh ti unggal lemur pada ngalit ngeungkeuy ngabandaleut rek lalajo wayang golek. Geus puguh nu ngarora sanajan nini-nini aki-aki ge kabawakeun ongkohan jarang aya hiburan pisan. Sedeng harita aya ramean atuh puguh we meuni teu beda ti nyiruan dikeprak tina sayangna. Di palataran balai desa heurin usik jelema nu lalajo teu sirikna silih sered silih dupak pada hayang ti hareup. Teu mikirkeun suku katincak ku batur oge para wargi. Teu mikirkeun budak kaseredkeun ku batur. Nu dipikirkeun teh resep we jeung hayang atra nempo sinen jeung haleuang. Ana heug katingalieun ku si cepot majarkeun teh. Cenah hayang seuri ku baraya-baraya. Meni giah keneh lalajo. Heueuh lalajo wayang golek di batana tempat pangaosan. Rek ini ti imah ge meni kaleke dari eta ka pangaosan mah sok bari tunuh jeung cangkeul. Sok padahal hikmahna gede sanajan cangkeul bari nunutan. Lamun kitu mah para mitra tetela. Loba nu deheus keneh kana tatabeuhan tibatan ka pangeran. Da eta we di lemur nu deukeut ka tempat raramean aya aki-aki keur wiridan nepi ka liwat mah menik apunten aki-aki keur wiridan nepi ka diliwat maca taudna oge ngan henteu we tina bismillah mah langsung cenah kana amin. Ieu mah para mitra heureuy namina. Padahal teu aya dina buktos nawangan ieu mah bakat tingku resep kana seni nepi ka mopohokeun hartosna mah kana kepentingan ibadah kitu. Tah ieu sok aya jalmi nu naon teh mopohokeun kana kepentingan ibadah resep keneh kana seni. Sieun kapiheulaan sieun teu meunang tempat anu mernah cenah kitu. Sok padahal teu kudu heula da. Ai geus dipernahkeun di tempat anu mernah mah para mitra geus ditangtukeun. Kuno maha kawasa teh sok sanajan maneh pasedak-sedak tetep maneh moal meunang tempat. Namun para mitra sok sanaos anjeunna henteu ngiring pasedak-sedak sok sanajan datangna padeuri tapi dikersakeun kuno maha kawasa maneh kudu meunang tempat anu mernah tah di dieu yeuh keur lalajo wayang teh kitu. Nu milih teh kedah pasedak-sedak atuh. Saha sewe wiridan mah dugi kareng sewe kitu. Nya para wargi sadaya. Ieu wanawina ge dongeng. Mangga urah tuluy diturutan we cenah ieu. Mun aya wayang teh lah wiridan ge liwatan ulah para wargi sadaya ulah. Da ieu mah sanes amalkeun atuh. Sanes amalkeun nu kieu mah kudu dicegah, nu kudu dipahing. Jadi ceuk istilah dongeng mah ieu mah pieunteugeun kitu para wargi. Janten nu kieu mah model pieunteugeun. Mun aya karosan hiburan aya wayang, aya wiridanna diliwatan pieunteugeun. Sanes picontoeun, sanes kudu diamalkeun ieu cenah kudu diamalkeun ieu model kitu teh. Ulah para mitra. Ulah. Urang mah memang anu mun ngaku bener-bener deheus ka agama ulah dugi ka kitu. Urang hiburan-hiburan sakumaha mistina atuh. Atuh wiridan, atuh reng sewiridan terus ini moal nepi ka naon teh beakeun tempat moal. Ieu dasar teh we dongeng si aki-aki 70. Ieu mah aki-aki nong torogan kieu lah bangga urang teraskeun.
Para mitra sadaya, atuh memang dina kaayaan ayah hiburan mah sok aya wae. Sok sanajan sieun kasieun, atuh sok sanajan heureun di tempat lalajoaneun jeung ngadak-ngadak ludeungan teu sieun ku jurig pongek cenah. Ngedak ka peutingna ke nu kira-kira pukul 11:30. Jelema-jelema asa beuki noyek heureun usi ngageder sarurak teu puguh dengekeunana. Mudaragang dahareun jeung cocokan barudak bening ngaberes sapanjang jalan. Aya nu make patromak, aya nu make lampu tempel, malah aya oge nu ku lampu cempor jeung obor mening ngabebelah. Tapi ari geus nincak ka pukul 1 mah geus mimiti jelema rada corengcang. Baralik ka masing-masing tempatna bari galecok ngobrol saja jalan. Anu ngagandong budak anu nungtun jeung muliana ti eta. Kacaturkeun saurang lalaki nu tos lalajo wayang golek. Lempang mening ngagidik bangun rurusuhan. Sedeng dina cangkengna katutupan ku samping sarung, ngagaplek bedog panjang si horeng lalaki teh, nu katelah adis baturna si ohle, anu geus korban ku jurig pongek waktu namangan ojeng. Harita waktu adis lempang make jeung hari ringan sagala, meuni siga anu senang hate. Da puguhnya manehna teh tas menang duit ladang muneur tina pesak dolar jawayang. Kitu pagawean adis mangdaek cecermen. Daek nyokotan rejeki batur tina pesak batur alias tukang copet. Barang nepi ka palebah pepengkolan nurek kalemburna katingali ti kajauhan, aya saurang aki-aki dihararudung ku samping sarung samalah kadengena ku adis mah make jeung hahargungan sagala rupa. Hari itu aki-aki saha cenah ngadon ngajejentul di hanapeun tangkal peuteui. Tangkal peuteui selong jeung kadenge hahargungan deui. Moal aki arhalima kitu rek cai. Tiasa pira aku ki arah hali ros-ros kacai. Ka dieu kapan di manehna ge aya sumur. Sing nyoh di deketan ku aing bisi nya aki arah hali. Engko eta mah kitu sok teradek cicing di imah, matak anakna keheuleun oge. Gerendengna adis bari nyampeurkeun. Sanggeus deukeut pok ditanya bari ditegas-tegas beungeutna. Tapi teu katingali lantaran dikahauyungkung ku samping sarung. Pok adis nanya semunu karunyaeun, "Ki, saha kita jeung rek ka mana wayah kieu masih kalana kulunu keneh di dieu?" Pok aki-aki nu ditanya ku adis nemalan sora haros-hos bari awak ngadeg-deg siga nu tiris. Ujang kasep, pugu aki teh tos datama tinu jadi incu. Ari kitu aki ngado ditinggal ke di dieu. Incu aki mah malah lalajo wayang. Aki mah teu kaduga leumpang rek balik teh ujang. Awak aki geus teu puguh rasakeunana ieu teh aduh ujang. Rena rek ka mana ki? Mawi balik wangsul we ujang nanging aki parantos teu kiat leumpangna. Aya ku teuing-teuingeun aki boga incu teh ujang mani eueuh pisan ka nyaahna kanu jadi aki. Nu geus sakira rempotna. Malaon ku abdi jajabkeun kuat leumpang aki. Pami aki kiat mah teu tadi ge panginten aki wangsul nyalira ujang. Sasa cukup aki mani sakieu leuleusna sareng sira asa ting arengab. Tetapi bumi naki, eta jangkan dun sapengkolan deui girangeun lembur babakan. Sok diganong ku abdi atuh ari girangeun lembur mah. Da abdi ge di lembur babakan bari sakalian rek balik. Nuhun atuh ujang. Cek aki-aki semu bunga regenyeng ku adis diganong. Bangun nu hampangeuna keur da puguh waruga aki-aki. Tapi sanggeus rada jauh ti tempat tadi adis ngadak-ngadak kesa ngoprot jeung karasana meuni asa beurat naker. Hadis teu loba nu dipikir terus kebat ceuk pikirna pantes rek karasa berat jeung capek ge. Lantaran nyorang tanyakan bari hate rada ludeun. Dume harita bulan geus bijil ngancan pati bengras, masih keneh rayem-rayem. Sanggeus rada deukeut kawalungan pok aki-aki nu diganong ku adis teh ngomong. Tos we ujang di dieu. Geus deukeut ka imah aki isin capek ujang. Pek atuh geus deukeut ka imah maki wayah nanya ku abdi dia diajabkeun teu nepi ka imahnya. Keun bae nepi ka dieu oge. Ujang da geus deukeut ka tempat nu bareto. Cilaka teh ya. Bareto aki kungsi dihurup di dieu ku opatan nepi ka ruksak. Tuh beungeut aki ge nepi ka kieu ujang. Cek aki-aki bari malik belaunan kalawan nyingkabkeun samping sarungna nu dipake haruduman sirah. Barang brek kebeg gadis ngakebeg jeung sieun campur gila. Nah beungeut aki-aki eueuh irungan jeung eueuh bibiran meuni dempes. Kalawan getih nyarak celakan.
Leungeun duanana disolodorkeun ka hareup baruntung. Palebah beuheung ngalohkor siga tapak ngagorok geus kitu per. Adis ngeleper geus teg we timuruna. Ieu nu disebut jurig bongek. Memang nya eta ge nu mangrupakeun aki-aki teh si horeng jurig bongek. Ampun, jurig bongek ampun. Cek Adis segempeur bari unur-unuran nyerita teu tatag. Barakatak jurig bongek seuri. Mondong make ampun-ampun segala si lain si Adis. Ngaulangi harita ningali ku anjeun jeung ku batur anjeun teu meunang ampun. Neboga merasaan pisan sia. Harinda gaula digorok beuheung ku anjeun. Jamaleungeun gaula ditigasan ku bedog batur anjeun. Nu matak wayahna penting ieu gaula rek mulangkeun kahianatan anjeun. Wayahna anjeun nuturkeun batur anjeun anu kadelah si Ohle. Ampun, ulah main kuring. Ampun. Ngaulangi nemenang ampun sia. Ampun, ulah main kuring. Ampun. Cek Adis rek ngoceak kaburu dirangkul kawan beuheungna dikerekem. Berbei getih tina beuheung Adis ngaberbei, harita Adis ngeleper. Sungut salawak panon molotot bunculi, kubrag Adis rubuh nang kuban sisi walungan tempat bagong nu dikaniaya ku manehna. Jurig bongek meuni asa suka seuri babarakatakan kalawan sakiceup geus ngiles. Ninggalkeun raga badag Adis nu geus teu nyawaan. Teu lila cungungung anjing pasireun Adis dikerekem ku jurig bongek teh disada babaung lamat naker. Dina waktu nu geus sakitu jemplingna katamah patempatan geueuman. Harita di eta tempat nu dipake korban ku Adis sajabana ti aya sora anjing babaung, make aya sora barudak ting cerewet ting cirihil. Sakapeung kadenge sora awewe nu jejeritan di barungku ngaguruhna sora cai walungan. Puguh ge lamun seug aya jalma di dinya piraku teu ngarasa sieun jeung keueung, ku ngadenge sora tanpa jirim nu matak pika keueungeun. Sedeng anjing tereureureuh babaung lamat. Leungit sora barudak nu ting cerewet ting jererit ditumuku sora manuk koreak jeung manuk sirit uncuy ngageli. Isukna ibur, jalma-jalma pada nyerbutkeun aya bangke jalma di sisi walungan. Meh ti suklakna ti siklukna, tina ngerang lila beurang tina ngoek lila poek, pada rabu narempo anu korban di sisi walungan. Pamong desa jeung ti kapolisian pada daratan mariksa kana kajadian peuting tadi. Aya Rajapati, aya jelema paeh di dinya, bari saha nu maihanana can bisa katot. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga isukna ibur jelema-jelema pada nyerebutkeun aya bangke jelema di sisi walungan. Meh ti suklakna ti siklukna pada rabu narempo kanu korban. Di sisi walungan pamong desa jeung ti kapolisian pada daratang mariksa kana kajadian peuting tadi. Puguh keur pihak nu berwajib masa tamah loba panyurigaan. Lantaran nu korban samodel kitu geus aya kana dua jelemana. Geus pasti nyurigakeun ka jelema jahat atawa aya nu dendam kanu korban. Teu matak aneh lamun Cep Abbas beuki nyoko boga sangkaan yen anu jahat teh Usman. Komo kitu Usman tara kapanggih-panggih kumalang perang pisan. Cek sawareh Usman jadi garong tukang nodongan jalma nu ngaliwat. Nepi ka peuting isukna diunggal lembur, diayakeun rona. Leuwih giat batan ka tukang-tukang, sanajan nu teu ngarona oge pikeun lalakina mah sarare ditepas lantaran ngarah babari mun aya naon-naon. Isukna pangurus daerah satempat RT jeung RW di eta desa diayakeun rapat. Samalah Cep Abbas milu ngaluuhan kitu deui aya sababaraha alim ulama. Ari Cep Abbas harita mawa saurang dukun cenama ahli kana ngusir bangsa jurig jeung setan sabab aya bejana Ohle jeung Adis korban ku jurig atawa ku dedemit. Nu matak harita Abbas ngahaja mawa saurang dukun nu geus kawentar bisa ngusir jurig jeung dedemit. Harita lurah Cumarita kahareupeun para tokoh ti unggal lembur, babakuna mah ka pangurus daerah satempat nu maksudna mere anyuran sangka ningkatkeun kawaspadaan dina bidang keamanan ngajaga daerahna masing-masing.
celengkeung harita Abbas milu cumarita bari nangtung sedeng gigireunana aya saurang awewe bari ngais budak tayalian Nyi Noneng pamajikan Usman ngahaja di ulem ku RT na pikeun nyaksian rapat di balai desa. Palurah abdi bade usul ye meuli teu kaabotan kalayan dipasieun ka waktos cek Abbas usul ka lurah atuh nu sejena bareng pada ngareret ka Abbas. Mang ajang Abbas lajengkeun manawi aya usul naon jang Abbas teh malurah ngidina kieu palurah sajabiti masing-masing lemur digiatkeun ngarona supados diayakeun panalitian ka salah sabius bumi nu jelas lemah ka hiji jalmi tos rumah tangga upi maksad saderek Abbas kumaha birek kieu palurah numutkeun sapaninggal abdi di wewengkon desa ieu aya salah sabius jalmi pameget parantos sakitu sasi lamina terkatinggal-tinggal dugi ka ayeuna teu acan aya gambaran duka ka mana sareng naon pakasabanana sanuning aya eta jalmi kagungan hiji pada melanu ngalangar hukum sareng ngaganggu kana katentreman masyarakat di dieu tumali kitu numutkeun pangemut pri abdi mah nya pangemut pribados teu kinten saena upami diayakeun panalitian utamina mah kanu janten kulawargana nang kitu ge sanes pribados nuduh mung timuru mah kedah kitu curiga mah kedah cek Abbas nadana nyangka goreng ka Usman ke eta kinten-kinten saha sapaninggal saderek Abbas teh warga nu aya di dieu teh trakatinga-tinga teh tanya lurah bari ngareret kareng-renganana pamong desa jeung ti pihak kapolisian setempat aya di antawisna Pak temal Abbas ngareret ka Nyi Noneng pok saurang polisi tumanya langkung saya jelaskeun ku saderek eta kinten-kinten saha jalmina iya Pak jenengan teh jenengan Usman jawab Abbas kepeg Nyi Noneng reuwas lantaran Abbas saeutik gedena boga sangkaan goreng ka Usman nu jadi salakina leres Nyi Noneng tuang caroge teu aya di bumi tanya lurah ka Nyi Noneng laras pamenanging pun acek mah teu gaduh kalepatan naon-naon Pak tema Nyi Noneng rada ngeleper kalawan beungeut rada pias reuwas sok sieun salakina disangka jelema jahat hari kangge bapa ge teu nuduh kajang Usman kagungan kalepatan mung naroskeun hal resentena tara aya di bumi laras Pa perkawis pun lancik matos ampir sasasi teu aya mulih-mulih kalayan teu aya wartos-wartosna acan ugi ka dinten ieu oge malih abdi oge ngaraos hariwang we sareng malangku perkawis pun lancik tos sababaraha dinten mun tos aya bade sasasi teu mulih-mulih dupi ngadamelna kada naon nyai Lurahnya sedak tumanya bari neuteub seukeut kana beungeut Nyi Noneng nu rada sepa. Numawi ari sanggem nama Icala nanging ku abdi ditaroskeun oge teu masihan katerangan nu jelas kana naon-naonna. Pamiku abdi teras-terasan ditaroskeun akhirna masok bendu ka abdi teh. Numawi ayeuna mah taraturas taros abdi ge ka anjeunna teh. Jawab Nyi Noneng saujratna. Atuh sidang jadi ngageder ting gerendeng. Boga sangkaan goreng ka Usman ongkohan dibobotohan ku ngaran Abbas. Mana Usman teu jelas kana pakasaban oge tetela dianggap jalma jahat. Jelas nama jadi bangsat atawa garong atawa begal. Lamun ceuk basa baheula teh mah. Komo kitu geus aya anu korban duaan bari di tempat anu sunyi. Pami kitu mah atos we lah moal lepat deui. Nu ngaruksak teh pabrik abdi ge sareng anu nganiaya si Ohle jeung si Adis ge anjeunna apa lah. Tangtos eta dua jalmi nu korban teh ditodong di jalan Pasampangan kitu. Cek Abbas beki wani nuduh ka Usman atuh Nyi Noneng nu tadina reuwas teh jadi timbul ambek ka Abbas. Para mitra sadaya waktu tadi Abbas nuduh ka Usman atuh pikeun Nyi Noneng nu tadina reuwas jadi timbul ambek ka Abbas daga Abah teh nyarita teh jang Abbas Najang Abbas geus ningali ku panon sorangan salaki ece boga lampah kitu. Lamun jang Abbas tetep rek nuduh goreng ka salaki ece, ayeuna ece rek malik teu suka kalawan rek ngayakeun pangaduan kanu berwajib. Cik Nyi Noneng beungeutna beureum. Ai keur kuring ge ningali kieu mah ka salaki ece Noneng ngalampahkeun goreng mah henteu. Ngan saeutik gedena kuring rada curiga, buri-buri salaki ece Noneng anu ngaran Usman tara aya di imah, timbul kajadian korban dua jelema. Cek pan tadi cek ge jadi salah kita ante boga lampah goreng sotenan tapi sahanunya ho atuh satukangan ece disifat jelema teh boga lampah goreng tong boroning ka batur atawa ka kulawarga cek paribasa indung suku ge tara dibejaan gitu
temal Abbas siga umum kaelehkeun omong nepi ka akhirna hoghag jeung nyinoneng atul lurah harita nakolkeun palu kana meja sangka duanana tenang sanggeus Abbas jeung nyinoneng jarempe cung saurang lalaki ngora keneh ngacung nu maksudna rek milu cumarita si horeng sobatna Usman nu katelah inang aya naon jeung inang tanya lurah bari neuteub ka inang aduh kaputureun palurah lah ieu sadena para wargi we nu sami hadir pribados bade ngiring jabung tu malapung nanging kitu ge manawi kawidian ku palurah cek inang nyarita ngagalindeng oh nya mangga bade aya naon saurkeun teh ngaturkeun nuhun we ka palurah sareng ka bapa-bapa keamanan oge langkung ti payun ada dihapunten bok bilih kirang lancar dina sasanggemna bireh pribados mah ngarumaoskeun kirang katiasa sareng sanes ahli basa tumali kitu sakali deui mugi dihapunten manawi kieu palurah ari sakawit nama pribados ge teu aya maksad bade ngiring jabung tumalapung kana iriungan nanging diemut-emut deui ku pribados ngaraos dosa sareng bilih ngajantenkeun kaawonan ka sadayana utamina mah ka masyarakat sadayana nu aya di sepengan palurah khususna kanu nuju ka rempel ayeuna di dieu oge langkung ti payun abdi bade nyuhun ke dihapunten kanu janten garwana Kang Usman kalih ka wargi-wargina nu tangtos kangge Kang Usman moal kersa sasauran ka sasaoge tina perkawis pakasabanana tong bujeng-bujeng kanu sanes sanaos ka putra garwana ge tangtos henteu jalan eta mah hiji rusiah nu abot dicepengna ku Kang Usman kirang langkung 3 tahun kapengker nalika Kang Usman sareng abdi nuju aya dina kaprihatinan anjeunna ngakantos ngajak ka abdi mun ngajak milari tarekah kanggo jalan kahirupan usaha kalayan anjeunna mamaksa ka abdi ngajak ka Gunung Padang maksade sunat ka Gunung Padang sunat ka ieu ka Gua Sancang sun disangge ku abdi mah bade milari tarekah ku jalan tataros kanu tiasa samodel kadukun pemilik kampung teh mah ari heug ngadon tatapa di hiji tempat tatar Gunung Padang teh mun dieu di Gua Sancang enggalna carios dina hiji wengi sumping pituduh buka ti saha-saha nama mengukur ka kuping swantena we di kantos lami payunan abdi sareng payunan Kang Usman aya nu nyodoran piring alas kalain dina piring teh aya tadaeun nanging di dieu abdi teu wantun ngajelaskeun naon eta tuangan nu aya dina piring mung nu katinggal ku abdi aya sababaraha hiji sato najis ting surung kuy kana eta piring dugi ka harita Kang Usman nuang nanging kangge abdi mah berkah bujeng-bujeng kahoyongna da ninggalna ge nauzubillahi min zalik saparantos kitu Kang Usman katinggal di pasihan raksukan warna beureum anu koneng bener koneas malih kantos harita dicobian atuh aritos ngangge eta raksukan teras ical jirim Kang Usman ngajanggelek atuh rupi babi kitu cek inang para mitra ngajelaskeun sawajarna lenyap teh nyinoneng ngalenyap ya Allah nah salaki ece itu jang inang cek nyinoneng beungeutna asa tambah sepat atuh nu sejen pada saheng galecok pada nyebutkeun tetela sarupa kitu mah Usman teh nyegi waktosna seep